Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaja dangu kamari teh nembe dugi ka iya jago cicapar teh ingan asaan ya bedog dewek Bahrawi nyarita deui bari ngahembatkeun bedogna kanca dangu Andi nu tita tadi gawena ngan nyaksian bari awak ngadegdeg barang ret manehna mireungeuh bapana rek dihancak ku bedog Bahrawi gentak manehna luncat bari ngagerok abah derog-deg bruk wae manehna ngarangkul kana dada bapana bareng jeung numpangna leungeun kenca Andi kana dada Kirais anu harita keur nangkarak bengkang bedog Bahrawi nyuruntul ti luhur sarta teu antap parah deui ceres seseukeut bedog teh ngahanca kana pigelang leungeun kenca Andi terus tembus kana hulu angan Kirais anu akibatna matak muringkak bulu punduk anu nempokeun pigelang leungeun Andi sapat sekaligus sedengkeun hulu angan Kirais tobros sarta ngaburial bijil getih teu beda we ti munding dipencit kanca dangu kumaha koceak dengekna Andi jeung ngagerungna sora Kirais geus teu bisa digambarkeun ku tulisan diebrehkeun ku carita eta we batur-baturna Bahrawi oge nu kaitung bengal-bengal anu kacida telengesna harita mah nepi ka ting birigidig mireungeuh ting karjetna Kirais jeung anakna sarta ngadenge koceak dengekna anu sakitu les-lesanana matak ngarakacak hate iwal ti Bahrawi sorangan nu taya kerel-kerelna teh garada euy besi sakuna Rasim alah ngajarentul seperti nu cantungan sia mah Bahrawi setengah nyentak ka Ardasim sumun mangga Kak Ardasim rada gebegeumeun terus bae manehna nyampeurkeun Kirais nuker kekecetan keneh bari teu eureun-eureun gegerungan sedengkeun Andi mah geus ngalempreh teu usik malik dina kaayaan keur ngarangkul dada bapana tina pigelang leungeunna nu buntung terus-terusan getih ngawor-wor campur jeung getih bapana anu ngaburial tina palebah hulu angeunna sanggeus eusi saku Kirais digaradah sarta dikoredaskeun maksudna mah Bahrawi teh rek terus arindit deui tapi ngadadak manehna mireungeuh anu herang-herang dina jariji katuhuna Kirais ek disampeurkeun horeng teh Ali nu dijieuna tina wajah perak matana pirus teu ngalobakeun deui omong porosot bae ku manehna dilaan terus harita keneh oge dipake meujeuna pisan geus kitu mah bring opatanana arindit ti dinya Kirais mah jeung Andi cul bae ditaringgalkeun ngajaloprak di tengah jalan palebah tutugan leuweung tiis pisan kanca lamun harita Bahrawi sabaturna arinditna teh mapai jalan gede anu berasna kaleles geus tangtu maranehanana bakal pasangrok jeung hiji lalaki nu harita keur ngagedig dilereskeun kisah hudi urang Cipancar batur salemburna Kirais malah beunang disebutkeun sobatna harita teh manehna rek kalembur leuweung tiis kasebut jelema eusi anu matak wani lumaku sosoranganan oge sarta dina kaayaan geus meh magrib ngan nyaeta Bahrawi mah jalana teh terus bae ngapruk mapai-mapai susukan geus rada jauh kakara maranehanana haranjat saterusna kukurubutan di nubala kebat nonggoh
anu maksudna rek ngajugjug pasir ayakan. Kisahudi nu keur jongjon ngagedig, harita teh geus mengkol dina tikungan anu ngabulungbung ngajurus ka leuweung tiis. Teu kira-kira manehna ngaranjugna lantaran ngadadak kadenge sora anu sasambat di behareup. Naonnya? Nu di leuweung kitu. Kisahudi ngagarentes di jero hatena. Reg manehna eureun ngarandeg bari terus ngadedengekeun. Sadanu ceurik geuning. Sora budak kawasna mah, sidik di hareup. Kisahudi ngagarentes deui. Sanajan bener manehna henteu kaasup jalma borangan, tapi teu burung ngageter oge. Puguh kaayaan di dinya teh sakitu pararoekna. Kencak katuhueun jalan ngawid-wid rerembetan. Lain dedemit mah gitu. Kisahudi bari tetep ngajengjen, sedang panona neuteub ka hareup kapalebah datangna sora. Tehela sora budak, tah abah-abahan. Tapi teu kaharti mun nya teh budak ceurik. Sedang geus sakieu poekna. Lain budak kasarumah gitu. Kisahudi masih keneh ngajengjen, can waniun maju. Tah. Sidik abah-abahan. La haula wala quwata illa billah. Hanyaho. Ku aing rek disampeurkeun. Kisahudi bari ngagilirkeun bedogna ka behareup. Geus kitu mah gidig deui we manehna neruskeun lumakuna. Tapi nya kitu panona mah teu weleh gular-gilar sarta ceulina teu weleh ngadedengekeun. Beuki deukeut beuki tetela sora budak ceurik bari sasambat ka bapana. Naon itu? Kisahudi ngarandeg deui lantaran hareupeunana katempo aya nu ngadungkuk sarta sidik budak ceurik ti dinya jolna ngan lantaran harita geus poek katempona ngan ukur samar-samar. Abah, aduh abah, bah, iya ani bah, abah, bah. Kadenge nu sasambat teh beuki tetela. Suara si Ani geuning. Ngadadak ras manehna inget yen bieu teh waktu ditempo imahna Ki Rais dikunci. Mikir kadinya dan taparah deui. Seak bae manehna lumpat ka hareup. Lantaran geus teg dina hatena yen Ki Rais tangtu keur nandangan kacilakaan. Nu keur sasambat teh moal salah deui Andi anakna Ki Rais. Tepi kanu ngadungkuk tadi, ari breh teh leuwih-leuwih matak ngaranjugna. Sanajan harita geus poek, tapi manehna cukup apal. Ki Rais ngajelepeng mani getih, sedengkeun Andi tetep keur ngarangkul kana dada bapana. Sarta disidik-sidik teh leungeun kencana buntung semet pigeulang. Andi, kunaon Andi? Kisahudi hari weus-weus, tapi ari panoan mah tetep gular-gilar. Manehna caringcing taki-taki bisi aya nu ngabongohan. Abah, ya Andi, abah. Ya Andi tetep sasambat. Kawasna bae pananya Kisahudi mah luput teu kadengeun. Sanggeus tetela taya naon-naon nu nyurigakeun. Kakara Kisahudi nyampeurkeun ka gigireun Andi. Gog manehna cingogo bari pok nyarita. Andi, ieu Mang Sahudi. Mang Udi. Ya Abah Mang Udi. Abah. Si Andi kakara ayeuna mah ngadengeun, tapi manehna tetep nyuuh kana dada bapana. Kusiwal Kisahudi ngaluarkeun bengsina. Kecrek dihurungkeun. Breh, beungeut Ki Rais kacaangan. Tetela geus teu nyawaan. Teu katemporeng hapna, ambekanana. Ragamang we dirampak beungeutna camewek tiis.
Ani geuning abah maneh teh Ki Saudi teu bisa kebat nyaritana, kaburu kapegat ku nu ngagendok dina tikoro. Teu karasa deui celak cipanon Ki Saudi nyak celakan. Andi hayu urang kalemur jeung Mang Udi. Ki Saudi bari ngagaramang kana taktakna Andi. Iya abah Mang. Abah kumaha Mang Udi? Abah. Andi sorana les-lesan. Ongkoh kan nyeri dina leungeunna oge geus lain caturkeunana. Nya keun ku Mang Udi urang panggul. Hayu. Andi oge ku Mang urang akeup. Kan cadangu geus kitu mah teu ngalobakeun diomong. Rigidig bae layona Ki Rais teh ku Ki Saudi dipanggul ku tak-tak anu katuhu. Atuh Andi oge rigidig deui dipanggul si nanyang saya dina tak-takna anu kenca. Sedeng getih boh ti leungeun Andi atawa tina hulu angeunna Ki Rais nu mol-molan masih keneh nyurucud ngabasihan pakaianna Ki Saudi. Nepi ka lemurna lain deui gujurudna paribasa ibur salemur ear sapangeusih desa. Beja nerekab tultel kamana-mana. Yen Ki Rais ngalakon ngajam panabugang alatan dibegal di lebah tutugan leuweung tiis. Sarta Andi oge leungeun kencana nepi ka buntung semet pigeulang. Kanca Tri catur kumaha aras urusna nu ngubur mayit Ki Rais. Caturkeun geus beres aya poena, sedengkeun Andi terus bae diampihan ku Ki Saudi. Eukeur mah manehanana teh teu boga anak, sakalian bae budak teh kumanehna dikukut rek dijieun anak. Meunang sabulan 2 bulan mah Andi teh teu budu ngalayeus. Ingetan bae kanu jadi bapana. Malah mun ti peuting mah manehna teh sok minang ceurik balilihan. Bari nyambat-nyambat kan geus taya di kieuna. Atuh mun ti beurang gawena sok ngajentul taya pisan kaberagan. Mun teu kitu manehna sok ngereles eueuh ti imah Ki Saudi. Ari diteang teh ka imah urutna. Kasampak teh keur ngagukuk bae ceurik di enggon nu parongpong taya naon-naonna. Mun teu kitu sok kasampak keur ngagukuk hareupeun hawu. Nu geus lawas teu dipanasan ku seuneu. Ingeteun kana kajadian sameme bapana tilar dunya. Kapan harita teh dahar heula hareupeun hawu oge samemeh dahar teh bapana mangerodankeun heula bajuna nu uak awek tak-takna. Tapi barang geus nincak sataun mah Andi teh paler oge. Ongkoh Ki Saudi katut bojona nyi enah kacida nyaheunana. Atuh mun Ki Saudi dagang bako kajauhna, upamana ka Garut atawa ka Bandung pisan, Andi teh sok dibabawa. Dengan buntungna salilana dibulen kulamak supaya henteu tembong. Tapi sanajan ayeuna Andi sasatna geus pulih deui saperti bihara-bihari, ari ka bapana mah tetep bae ingeteun. Da eta we ari keur aya di lembur, moal poe oge manehna mah sok ngahajakeun ngadatangan ka kuburan. Salila-lila sok ngajentul we nyang hareupan kuburan bapana nu kaayaanana lalening bersih, lantaran unggal datang oge sok dibersihan ku manehanana. Nya ari nyogrog gitu mah teu burung bae manehna teh jadi kasuat kaseuit deui.
unggal datang ge kudu we nyurucudkeun Cipanon segala kejadian waktu bapana dikarepuk begal teu weleh kumalangkang dina bibir panona ngan kana rupana beungeut-beungeut begal mah luput teu bisa dikanyahoankeun. Tapi manehna masih inget yen salah saurang begal teh beungeutna cacad katurih ku bedog bapana. Jadi ayeuna mun papanggih jeung cacad beungeutna manehna geus bisa mastikeun yen eta jalma teh nyaeta nu dicacadan ku bapana teh. Atuh kana ali pirusna boga bapana manehna masih keneh inget sarta pasti sangkaanana tangtu dicokot ku begal-begal teh. Oge mun ayeuna bisa kapanggih manehna teh tangtu moal poho ongkoh ku manehna mineng dicocoo. Kanca dangu perkara adat pangadatan sok lenger ka babaturan anger we manehna teh abongkena adat bawa ti kudrat ngan da nyaeta atuh manehna teh ayeuna mah langka ulin cacampuran jeung babaturanana. Jadi sok resep ulin nyorangan di kebon atawa di kuburan sarta mun leukeun aya nu pangangguran ngintip ka manehanana piraku teu matak ngajadikeun kaget lantaran cicingna di kebon atawa di kuburan teh ayeuna mah lain ngan sakadar ngajentul teu pugu tapi ieu mah ngadononjok-nonjokkeun leungeun buntungna kana tatangkalan mimitina mah kitu we kana tangkal cau. Lamun tangkal cau teh dina sakali nonjok geus bisa rebah terus ganti deui nonjokan tangkal awi. Lamun geus kuat kakara pindah deui kana tangkal nu leuwih teuas nu antukna mah lamun leungeun buntungna ditonjokkeun kana dahan kai nu sagede bitis bae mah kudu we semplak. Kana tangkal awi teu buru ngadorok-dok peungas. Ongkoh deui ayeuna mah nu buntung teh geus teu dibulen ku lamak deui tapi dibulen ku kulit. Jerawan kulit teh diteuneunan beusi gepeng ngahaja menang ukay-ukay nyieun sorangan. Puguh we mun ditonjokkeun kana benteng tembok teh piraku we teu rebah. Tapi saurang oge taya nu nyahoeun kana kaayaan andi ayeuna ngan Pak Haji Sobana sok mineng ribut sorangan lantaran tangkal cauna sakitu gedena meh sarua jeung cangkeng jelema teh sok kapanggih geus rarubuh wae. Kagetna teh dumeh taya hujan taya angin ongkoh tangkal cau nu sakitu belejagna ngan nyaeta mata kagetna teh lantaran teu kanyahoan naon nu jadi sababna. Ari nu boga dosana mah di mana Pak Haji keribut teh sok nyanghel we nyerangkeun di kajauhan. Kanca dangu sadayana geus jadi kabiasaan lamun jelema ngabogaan cacad atawa tanpa daksa biasana sok jadi bahan pamoyokan batur-baturna. Pangpang nama lamun keur dina waktu papaseaan saperti Andi oge nya kitu lantaran manehna teh kaitung budak panglengerna mun sakalieun harak ka baturna teh manehanana sok dicarekanana teh si buntung. Nepikeun Andi mah memang kacida sadileunana lamun aya nu nyebut si buntung. Eta we bakating ku gemes-gemesna sing saha wae nu nyarekan kudu we kumanehanana diobrot satungtung tacan lumpat ka imah mah. Atuh nu diberikna semet 3 poe mah tara wanieun bijil ti imah lantaran Andi tetep ngunek-ngunek. Atuh mun dina ama kapegung minangka meupeuskeuyangna teh sok kana tangkal cau kajenting bogana saha kudu we kumanehanana dihantem ditonjokan nepi ka rubuhna. Atuh ayeuna mah kanyahoan we yen nu sok ngaruksak tangkal cau teh manehanana. Malah Pak Haji Sobana mah barang manehanana nyahoeun yen Andi nu boga dosana. Mane nyirilik sarta curugna teu sirikna ngacir-ngacir we ngati-ngati ka Andi ngan alusna teh
Hari kakolot mah taradaikeun ngalawan. Nya saperti harita ka Pak Haji Sobana teh. Mani ngabudah we ngambek ka Andi. Iya geuning mangkruk nanusok ngaruksak pepelakan batur teh. Parah naon atuh sia teh Andi? Teu ngarumasakeun maneh. Sakitu geus teu gablek inung bapa teh. Pak Haji Sobana ngambekna geus lain di kieuna. Atuh da aya puluhna tangkal cau manehanana nu teu kapuluk. Ulah nyabit-nyabit bapak kuring Pak Haji. Andi namalang. Oh, ngarah naon atuh sia teh, ha? Hayang dilaporkeun ka desa. Ih, ulah atuh Pak Haji. Andi tetep nyabar-nyabar maneh. Heuh, ngarah naon atuh? Nyaresep we atuh Pak Haji. Keun we da Pak Haji mah beunghar. Kumaha? Lucu sia. Napa ngaboga aing teh ruksakeun sia? Ayoh kabuntungna sia, ha? Ulah membawakan leungeun kuring Pak Haji, bisa ditumuk. Bari seok gajeleng we. Andi luncat, hiuk, habek. Dorok-dok we, dahan tangkal nangka Walanda. Kumanehna ditumuk ku leungeun buntungna nepi ka peunggas. Tobat. Aduh, tobat Andi, tobat. Pak Haji Sobana ngabiri gidig. Sarta teu antaparah deui. Rikat manehna balik kanan. Dereg-deg bae lumpat. Teu sirikna notog-notogkeun maneh. Nepi ka gamparanana raceleng lalesotan tina dampar sukuna. Geus asah habek we manehna ditimpuk ku si Andi. Puguh we. Sakurnu narempokeun mah kabeh oge eueuh nu teu sareuri. Mireungeuh pamolahna Pak Haji harita. Sarta bari ngarasa kaget oge ku tanagana Andi manarosa-rosa teuing cacakan budak keneh mah. Sabot keur kitu torojol ki Saudi nyampeurkeun. Pok nyarita ka Andi nu masih ngagugudug. Napsuna tacan kabudalkeun kabeh. Andi teu meunang kitu teu hade ngunghak camplak ka kolot teh pamali. Nya da teu nanaon Andi mah mamang. Andi nemalan bari tungkul. Geuning itu Pak Haji. Mun da teu diranaon. Ngan Andi mah megaskeun dahan nangka. Eueuh. Saudi kaget. Dikumahakeun eta teh Andi? Itu ditangkal cau menira rebah. Cenah kumaneh diruntuh-runtuhkeun. Nya bohongane maroyokan atuh. Ae. Ulah ngaruksak kitu atuh Andi. Kapan bogana batur eta teh? Ki Saudi bari luak liuk. Breh nu boga tangkal cau teh tembong keur narempokeun. Hapunten we Kang Manta. Sing haram tah. Teu terang kuring mah. Ki Saudi sanuk-sanuk. Nya teu nanaon Ki Udi. Keun bae tong jadi pikiran. Pamanta teu daekeun ngambek. Pokona mah ngarasa paur mireungeuh karosaan Andi tadi. Monggo rada karunyaeun deui. Puguh Andi teh budak pahatu. Nya nuhun atuh Kang Manta. Andi balik anggur mah ka ditu. Ki Saudi saterusna mah nitah balik ka Andi. Andi teu ngabantah saeutik oge. Leos bae manehna balik lempangna ngeteyep bari tungkul. Hatena teu kira-kira ngarasa tugeunahna. Dumeh tadi manehna dicarekan si buntung ku babaturanana. Padahal sanyana mah bongan manehanana sorangan nu miheulaan harak. Tapi sanajan kitu tetep bae hatena mah ngarasa teu ngeunah sarta bari teu weleh ngunek-ngunek
keun siah tacan males mah tacan ngarasa puas. Kanca. Tapi kalakuan Andi kitu teh ukur sama 3 poe paling nila. Komo mun geus aya minggu nama. Heg manehna tepung deui jeung babaturanana. Ih, pruk deui wae Arulin. Ngan nyaeta, kudu we aya budak anu ceurik di heureuyan ku Andi. Da kumaha atuh harak teh ku teu euih. Tina pasoalan naon bae lantaranana teh. Ongkoh pokona mah deui babaturanana teh tara aya pisan alad eledna. Geus puguh Andi teh budak lenger. Sok ditaragenan wae tara daek ngelehan maneh. Ngan ayeuna mah saurang oge tara aya nu wanian moyokan. Dijiraeun ku ambekna meureun. Sakali mangsa Andi teh hudangna geus beurang naker. Sakitu digegeuing ti isu keneh bisi rek milu ka pasar jeung bapa kukutna. Ih, kalah kamorongkol we awakna dibunian ku sarungna. Udang-udang so teh bane geus recok babaturanana keur ngadu kaleci di buruan. Ongkoh kagandengan ku sorana si Juhri sesentor bae. Da eta si Ubed ngaduna licik padahal maraena kaleci teh bobodohan lain nyaan. Alah geus beurang geuningan ieu teh. Andi ngagarendeng, korejat manehna cengkat, kuncung-kuncung teh muru lawang. Jurut turun kana golodog, gog bae manehna cingogo. Panonna rucang riceng, nempokeun babaturanana nu keur Arulin. Alah geus hudang geuning Andi. Barudak teh raong naranya bari tinggal liuk anu keur cinutrung dina golodog. Hehehe. Kaberangan euy. Andi bari gigisik. Ngiluan kuringnya Jumad. Oh teu naon. Ngan kacai heula atuh. Piraku rek main kaleci bari rametek. Si Ubed nemrong bari nyerengeh. Ah sia. Andi ngadelek. Jurut bae manehna turun tina golodog. Maksudna mah rek si beungeut heula. Tapi nya eta, eukeur mah manehna teh memang nalenger. Kababaturan teh panasaran we mun teu ngaheureuyan. Turug-turug aya pasal nu meh tadi digeugeuikeun ku si Ubed. Dina inditna teh ngahaja paparengkotan ngadeuketan si Ubed. Kalawan teu kanyahoan ku nu boga. Gep bae kokojo si Ubed teh dicapit ku inung sukuna. Geus kitu mah leos bae Andi teh leumpang deui. Atuh teu wudu, si Ubed teh mani koko tetengan neneangan. Nengan naon Ubed? Andi balik nyerengeh. Nya kokojo euy eueuh. Kumaneh nya Andi? Ubed kerung. Nyao. Kapan tadi dihareupan kumaneh? Andi tetep nyerengeh. Oh, nya kumaneh. Lah bieu tah, maneh ngadeuketan. Nah tut cileureun sete Ubed. Andi bari nembongkeun kalecina nu masih keneh dicapit ku inung sukuna. Tuh da nya. Ubed bari ngadaregdeg nyampeurkeun. Tapi dasar Andi mah lengerna beak karep. Mireungeun Ubed nyampeurkeun teh sukuna kalah kadigeuweungkeun. Atuh celeng bae kalecina teh menceleng. Teuing ka mana da teu tembong ngablesatna. Di kamanakeun Andi? Ubed bari luak liuk. Andi di kamanakeun? Si Ubed merong. Teangan we kumaneh? Andi teu malire. Deg-deg bae manehna lumpat rek si beungeut. Balik deui kaburuan kasampak teh si Ubed keur jaman dud we lantaran kalecina teu kapanggih. Kapanggih Ubed? Andi nanya bari nyerengeh.
sigana teh neuleuh si Ubed meruku sunu. Gentian si Andi. Ubed nyentak. Ditanya teh, kapan henteu? Henteu. Tengan heula tuh, rajojol minta ganti weh. Ieu tengan ku maneh. Ubed beuki keheul. Ku maneh we? Da kalecina oge nu maneh. Lain urang. Andi geus mimiti heuras nyaritana. Oh, da maneh nu ngaleungitkeunana. Mapan maneh nu bogana. Dasar. Si Ubed ngedelek. Dasar naon sia? Hayo, hayang dibere ieu. Yeuh, gentina ku ieu yeuh. Andi bari ngacungkeun leungeun buntungna. Diasongan leungeun buntung mah. Si Ubed teh jep bae jempe sieuneun. Babaturanana nu sejen ge nya kitu keneh. Kabeh ngaharep-hep geus asabek we ditonjokan ku leungeun buntung. Kumaha Ubed? Andi nyarita deui nanyakeun. Si Ubed teu nemalan kalah luk manehna tungkul. Heg leungeunna ngopepang teu puguh cabak. Tak kana batu dipake meupehan taneuh. Jul batu. Heg curugna dipake ngoetan taneuh. Kaciri gempeurna teh. Keun ari bogang kayaknya digantian. Sok mah duluikeun we, kuring milu nya. Andi bari malik ka Jumad. Nah bisa kitu nojona Andi. Si Juhri ngaheheh malik nanya. Nah dikira aing teu bisa kitu. Coba deulekeun yeuh. Ka dieu nginjem kalecina Jumad. Andi nyorowok ka si Jumad. Coba yeuh. Teleh sajurig. Andi nyarita deui barang manehna geus narima kaleci ti si Jumad. Kop si kaleci teh dikeupel nu maksudna rek dibetrik ku indung leungeunna. Nah atuh ana belas sate. Dibenerkeun ka si Juhri manikeunna pisan kana bincurangna. Aduh. Si Juhri mani ngoceak, jurung kunung nangtung bari engke-engkean, ngahuhuh ngahargung. Culika si Andi mah, culika. Si Juhri rek leweh. Matak si orang ngoma ka aing mah euy. Ceuk saha uing teu bisa nojo. Geuning eta bertak kana tarang maneh. Si Andi ngahehe bari merong ka si Juhri. Kan cadang kitu taharakna Andi pasakur babaturanana. Ulah borok jeung nu aya pasalna. Sanajan eueuh oge sok dihaja di korehan. Estuning ku salamur Cipancar mah geus katotol pisan. Malah aya dua kajadian nu pikeun urang Cipancar mah kawasna moal bisa dipopohokeun. Balukarna kalengeran Andi teh meh-mehan mawa korban manusa. Atuh pikeun kisah hudi katut nyi enah. Geus lain deui matak bingungna. Mapatahan mah mapatahan, teu sirikna unggal usik. Tapi estuning taya pisan tapakna. Andi tarajakna teu euih-euih. Pika keheuleun batur-batur salemburna. Geura, sakali mangsa mah badegana Pak Haji Sobana teh nungtun kuda. Nu maksudna rek dimandian disusukan. Harita teh anak Pak Haji Sobana budak lalaki leutik keneh pisan. Kira-kira umur 4 tahun mah. Ditumpakeun dina tonggong kuda. Atuh barudak ngabring naluturkeun tukangeun. Geus biasa ari ngamandian kuda teh sok diabring-abring ku bebenyit. Torojol Andi nyampeurkeun, anu saterusna pipilueun nuturkeun. Barudak nu sejen mah naluturkeun teh taya nu wanieun deukeut-deukeut kana kuda teh. Lantaran seuneun disepak. Tapi ari Andi mah sorangan. Teu sirikna mani manco we bujureun kuda. Dasar budak lenger. Hayoh buntut kuda teh ditarik. Atuh kuda teh reuwaseun. Da eta we nepi ka ngajerete. Budak Pak Haji Sobana meh-mehan ragrag. Ari heg teh Andi digeunggeureurkeun sarta bari diporototan ku badegana Pak Haji. Ih, da lain sieun.
Ieu mah bujur kuda teh kalah ditumbuk ku leungeun buntungna. Puguh we atuh kuda teh nepi ka ngajaul sarta lulunjuk. Budak pahaji kabantingkeun ngan hadena bae kaburu kasanggap ku Mang Amir nyaeta ku badegana. Atuh kudana terus mangpret kabur. Baretek segala dirumpak, mangka-mangka masih keneh di jero lembur. Uguh we, jelema-jelema teh mani buriak pasuli berengan, pikeun nyalametkeun diri. Lantaran si kuda teh jadi terus giras sarta abret-abretan di jero lembur. Benang-benang soteh bane we lumpatna malengkot ka kebon. Saterusna ti gurubag kana gawir. Sanajan teu paeh tapi kuda teh jadi patuh sukuna. Sababaraha bulan mah moal bisa diarah gawena. Tah ku perkara eta oge geus lain deui matak bujurudna. Malah kisah hudi teu sirikna ku salembur pada negor pada ngawaweleh. Teu kungsi lila geus dar deui bae Andi ngalakukeun pagawean nu matak ngagempurkeun. Malah sakali ieu mah leuwih-leuwih matak ngabahlakeun ka balarea. Caritana Andi jeung babaturanana keur ting alah suruk rek ngarala manuk. Batur-baturna mah marawa katepel. Ari Andi mah puguh teu bisaeun, nya manehna mah mamawana teh sumpit ponok. Pasarna weh ayakan 10na. Mun kanyahoan ku kisah hudi mah teu meunang mamawa nu kitu teh. Lantaran teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Ngalamanukna teu bebeunangan. Terus barudak teh ka Karbon ngadon ngarala kasir. Balik ti kebon bari marawa bebeunanganana. Ngaliwat ka Tegal Pangangonan. Rentang-rentang munding Pak Haji Sobana keur diarangon. Na atuh eta mah Andi. Teu pupuguh hayoh si munding jalu nu panggedena pisan ngadon di asupan kasir ceulina. Nya teu antaparah deui atuh. Munding teh jadi buringas, ngas ingus, bari ngagoda-godegeun huluna. Anu saterusna mah si munding teh ngabret dari edan, sagala ditubruk, sagala diseundak, lumpat ke sawah terus ngabeberik nu keur macul. Atuh lain deui iburna di lembur teh. Komo barang bus kalembur, jalma-jalma kabeh pada nyarumput ka kolong-kolong. Malah nini omoh mah meh-mehan cilaka. Kawasna bae manehanana kadeuleun ku munding keur nyumput di kolong. Munding teh nyerbet nyampeurkeun. Imahna ditubruk terus diseundak nepi ka rubuhna. Atuh nini omoh upama teu kaburu aya nu nulungan mah ngageuwat dikaluarkeun ti kolong. Hanteu bakal kaurugan imah runtuh. Atawa bisa jadi bakal dibudal badil ku munding edan. Andi barang mireungeuh hasil pagaweanana nimbulkeun kaributan sarta kagempeuran nu lain di kieuna. Manehna bener-bener nembongkeun kaluar biasanana. Manehna ngagentak kaluar tina panyumputanana. Serbat we manehna muru ka munding nu keur amuk-amukan. Ngaburak barik imah nini omoh. Uguh we nu narempokeun mah kabeh oge eueuh nu pating koceak. Mireungeuh Andi kawas nu rek nyebakeun umur. Tapi matak nambah-nambah kakaget sarta kaherok pikeun manarempokeun. Buntut munding teh kumanehna ditarik kontan. Munding teh ngagentak malik sedeng Andi terus ngeberbet lumpat. Munding udag matana buringas beureum sarta hawa amekanana mani ngebul kaluar tina bangusna. Bus Andi ka kebon awi. Mundingnya kitu keneh terus ngobrot ngudag. Teu kungsi lila. Andi tembong deui, lempangna ngaganeuang. Nepi ka tengah lembur manehna ngagorowok nyebutkeun cenah munding teh geus teu walakaya. Karinalian bae di kebon. Kan cadang. Sanajan bari kaget sarta bari kurang kapercayaan. Teu burung jelema-jelema teh pada bari jil tina panyumputanana. Ting kurumuy kalaluar ti kolong. Sawareh tarurun tina tangkal buah. Bring naluturkeun Andi ka kebon. Ari breh teh bener we munding teh geus teu bisa walakaya deui. Lantaran tandukna duanana diselap kana sela-sela rungkun awi. Memang dihaja
ku Ani digalakan dibawa kadinya. Nyages kitu mah munding teh terus bae dibakutet. Teh terus edan lantaran kasirna geus kaluar. Kabeh jalma-jalma ting darelek ka Andi. Sararea nyarahun yen pangna munding Pak Haji jadi edan teh lantaran diheureyan ku Andi. Rek ngambek-ngambek kumaha da puguh budak teh geus kanyahoan kitu adatna. Ongkoh deui tungtungna mah jadi pada muji ka Andi teh. Kanca dangu. Waktu Pak Haji Sobana ngabobeleh. Napok teh Andi ngajawab estuning matak sawanu borangan. Ulah ngamak Pak Haji. Kajaba lamun hayang edan mah muningna kabeh. Pak Haji Sobana barang ngadenge jajawaban Andi kitu teh mani colohok bawa ningku kaget. Manehna nepi ka gogodeg sarta maca istighfar sababaraha kali. Atuh kisah hudi nu harita kabeneran aya di dinya mani teu sirikna reup geuneuk rai pias sarta teu ngalobakeun deui omong. Terus bae Andi ditungtun dibawa ka imahna. Alah kanca cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah urang tepang deui isuk jaganing geto. Muga urang masih keneh dipaparinan.